Duh, nyeri cangkeng, oi. Kudu dikopian heula ieu mah, oi. Panci eueuh, duit teu boga. Gas beak. Lieur. Goblok. Aduh, mah, rek beli panci teu boga duit. Urang kredit we kasih Budi. Biasana mah baiknya geus aya di hareup. Iya. Hareup. Kamarana ieu batur nu areueuh kieu jarempling bari jeung hujan. Iya. Aya kaos, aya anuk, aya enteuk. Anu raos nu ngagunuk hanapeun beuteung. Sok mangga ibu-ibu, bapak-bapak anu ponok 20. Tangan panjang. Maling. Mana batur tadi? Sadar yeuh. Tadi gege. Laris. Terus didenge-denge kena teh Gusti. Laris. Tujuh naon ke? Karaokean RT. Karaokean. Ketinggalina keur naon dari RT? Oh, beberes. Kan teh keur ngarupiah. Pedah we, kita tadi ngacapruk wae. Baik. Ngomong eta celana alus ge. Alus atuh teh da anyar. Anyar naon ge? Anyar nyesep. Anyar meuli atuh RT. Oh, sugan teh anyar ngajait ti jemura. Ya warga di dunia mah. Teh, lamun ente meuli kolor ti urang nya, calana ti urang, dijamin teh bakal awet kolor. Dibohong. Mangnya awet kolot. Awet moral maksudna teh. Salah. Teh, kaleuwihan calana ieu, lamun diseuseuh bersih teh ieu mah. Bye. Terus ieu teh kaleuwihan nu kadua calana ieu nya moal karatan teh kalau kumaha ge. Heueuh da panci gege. Teh terus ieu kaleuwihan nu katilu tina calana ieu nya kuateun 10 tahun teh ieu. Manya. Iya. Heeh, digantungkeun we tong dipake-pake. Bye. Ge sebenarnya urang mah teu butuh celana euy. Urang mah butuh panci. Goblok. Didinya jualan panci teh. Kan ente butuh panci. Tuh, itu kan aya toko asin nya. Tanyakeun nya. Da urang teu ieu teu jualan panci nya. Wae di dinya. Rupa wae si RT mah. Sepuguh dagang calana. Dan nanyakeun panci. Itu ningali gitu. Nganas acak-acakan barang aing. Teh cak-cak teh meri ieu mah euy. Ngacak-ngacak henteu meuli. Aduh. Wayah kieu can ngalarisan jabani cicilan panci ayeuna teh. Aduh, maha atuh nya ieu teh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh bari ngalebetan. Oh, kumaha tuh ya teh nembe tacan ge ngalarisan. Mitos ka dieu enjing keneh atuh Mang. Nuhun teh kupikir teh aya acara anu sanes mata tuh nyanyiikeun ka dieu ka teh. Atuh wayahna we libur heula ayeuna mah atuh nya. Mang kumaha atuh? Goblok. Kumaha tuh teh? Anu pasti namanya teh ngalebetan wae teh tos sasa sih. Kumaha atuh Mang nya? Enjing atuh nya ka dieu deui ku abi enjing di lunasan nya Mang nya. Ka Mang nya. Nuhun atuh mangga teh nya. Mohon mangga Mang mohon mangga. Punten nya Mang nya. Waalaikumsalam. Kredit. Mangga kau KTT ojo emak-emak nomor yang bikin parabotan mangga sumping baik ka dieu. Barang ready yuk. Mangga dipilih yang jauh mendekat yang dekat merapat. Dipilih. Adik kamu kenapa mencidok saja? Kan saya teh nawarin barang sama kamu. Kenapa diam saja? Sariawan ya? Sombong amat. Apa tuh? Dagu teh nanya. Ya lo sugar. Bye. Aduh, istirahat lah. Minum sekian kesang. Sawayun can malayar ya. Loba keneh geuning euy can malayar teh. Aya kana 20 orangan deui, jabar lolobana. Emak mah hungkul ieu mah. Aya mah ijot. Ma Minok, Ma Ook, Ma Ici, Ma Mina, Ma Oo, Ma Oda, Ma Cio, Ma Satmi, Ma Juria, Cu En, Cu Epon, ujung Cumaah. Iya mah sekedar rese kana mayarna teh euy. Cuk dina sisiniran teh mah. Alai nyok ke tali kalayar dina kanyere. Kana nganyuk bereki ari mayar hararese. Sangu gigih keriboe mun ditagih isuk sore. Aduh rungka disupi. Kebeneran aya si Budi. Lucu naon atuh, Bud? Nuju istirahat teh, minum singkesan. Bari ka mana teh? Urang teh reka kamu. Urang teh keur butuh panci. Aya semen teu. Aya, loba semen mah teh. Di mana? Tuh di warteg. Kira-kira aya semen di warteg. Di dinya anu teh kira-kira mah teh urang dagang kaji nanyakeun semen. Di dinya mah hirupnya jika nu kurang teh. Urang teh kurang. Kurang naon? Kurang duit. Bener, Bud, urang teh keur butuh panci. Sabaraha hargana? Murah teh, 200.000. Oh iya, 200.000 mahal-mahal teuing. Teu mahal harga sakitu mah teh. Da panci urang mah barang antik. Kelebihannya teh di antarana anti air, anti api, anti maling. Mun dicuci bersih. Bisa dipakai medok anjing. Ujung bisa dipakai medok pamajikan anu keur ngawet mah kita dedeh. Jeung kelebihanana panci urang anti penyok. Iya. Teu rage urang tes. Bim salabim abakadabra ulah hayang kawin lamun can bisa usaha. Anu sulap bukan sihir, anu nyelap osok mati ya. Tuh kan, penyok. Coba ningali, Bud. Bener panci didinya mah alus euy. Multifungsi. Cik keur urang wae lah. Diparagieun baledog pamajikan keur ngawek-wek. Nuhun ya. Ulu jeung teh di mereka majikan. Bye.